naon di imah Ji keur buka? Malah kabuka atuh ayeuna mah. Maksud teh keur engke magrib. Oh, biasa we kuring mah nyin kolak. Hebat pemajikan maneh mah Ji. Yakin geus masak? Justru acan. Cenah bieu geus nyin kolak. Kakarage erek. Oh, acan dipasak. Acan bahan-bahan lagi can meuli. Coba duit lagi can aya di. Cik atulah sugan maneh boga duit. Kuring nginjem lah keur meuli kolak teh. Hari bulan puasa kieu teh gede pisan euy gogodana teh. Ngaranna ge ibadah tuh Ji. Kuring mah teu kuat kunahan gogoda ngopi jeung udud. Kabayang ra waya kieu bari nungguan jumaahan suruput kopi jeung nya batangga. Geunah jigana. Ulah bari dibayangkeun atuh, kalah batal kete. Kuring mah tetep teu bisa nahan lapar teh. Kuring mah tepat ripuh nahan lapar mah. Da ayeuna gitu teu karasa lapar pisan. Wah, tan euy, cik. Naon ta resepna? Tadi isuk jam 7 kuring sarapan heula 2 piring. Bisa ulah ngabayangkeun we ngopi jeung udud si batal pan keur puasa ieu teh. Ayeuna mah hayu urang jumatan lah yang menang jajaran pangharepna. Da cenah cepa ustad ge salat jajaran pangharepna teh gede ganjaranana. Berjamaah penting kang urang sadayana. Penting naon maksudna? Penting katinggal bersatuna umat Islam teh ku katinggal berjamaahna. Gitunya, lamun urang loba di imah salatna tah nyebutnya bikeun we mau kenabu ka Bapak. Salat di imah mah tah eta. Lalaki mah di mana? Di masjid berjamaah. Gitunya, pentingna berjamaah. Komo berjamaahna paling depan. Awak sok paling payun. Gitunya, lagi saru keterangan sok paling payun teh sok anu paling diutamakeun. Gitunya khususna bapak-bapak sadayana. Gitunya ibu mah ulah dihareup, di tukang we ibu mah. Ulah yang dihareup, laur mun ibu dihareup mah. Tah, khusus berjamaah bapak-bapak sadayana sok paling depan di pinuhan heula. Can pinuh mah sok paling depan, ulah waka ngadirikeun sok anu kadua, katilu, kaopat jeung salajengna. Margi naon? Saking pentingna sok paling depan, margi pahalana pangageungna. Nyebutnya pan keterangan aya sok paling depan teh sokna para nabi. Kedua para sahabat, katilu para tabiin. Ta eta saking pentingna sok paling depan kedah diisi sadayana, kedah dipinuhan, ulah sampaikeun ka ayeuna mah naon usum jaga jarak. Wallah naudzubillah. Jaga jarak teh naon Bu? Jaga jarak kita berjamaah di jagaan sameter aya deui sameter itu. Tah eta teh anu henteu anu kosong teh anu teu dieuseun teh eta teh dieuseun ku setan. Mata lamun jaga jarak wallahu alam tasigana mudah-mudahan loba setan ngaharewosan ting husut ting teu gitunya. Tah tapi mudah-mudahan ayeuna mah mudah-mudahan situasi ayeuna aman, mudah-mudahan berjamaahna rapatkan barisan. Sopna paling depan pinuhan gitunya, ulah aya lolongkrang kanggo setan ngalaksanakeun ngalawan setan asup dina eta barisan. Tutupan sadayana ku sop paling depan eta jajaran paling depan anu paling utama ku Gusti Allah atau ku Kanjeng Nabi diutamakeun oge ganjaranna paling ageung. Hayu Nyesok tila we kayak kuring nyusul. yang geus atuh. Hayu urang tila. Assalamualaikum. Nyesok. Waalaikumsalam. Nah, mana yang balik deui, Ci? Kuring mah teu jadi jumahan ge. Naha? Bieu di jalan kuring ngadenge pengumuman dina speaker masjid. Pengumuman naon? Cenah ka para jamaah nu bade salat jumaatan nu nyarana HP supados dipaehan.